Bencana teras-terasan, ahli ilmu di pundutan, buktos cariosan nabi di antawis ciri-ciri. Ulama mulih kajati ayeuna atos terjadi menurut data kamari tikawit sasi Januari tercatat puluhan jalmi ulama dipundut ku Gusti geuning ieu akhir zaman cirina tos teu nyalahan ulama tos dipundutan ilmu beuki laleungitan katambihan ku kamelang seueur ulama teu damang sok sieun dirawuh heulang penerus atos jararang pesan kangge para santri sing enyaan dina ngaji pikeun bekel engke pasti calon penerus kiai jagaan para kiai cinta zuriyahna nabi sabab tos loba terjadi ulama tos dizolimi nyakitu dina ngahidmat sing daek ulah waregah sing bisa ngajaga hurmah ku dasar hikmah aliyah kangge urang para santri yu urang giatkeun ngaji tingkatkeun kualitas diri sing bersatu sing ngahiji kuatkeunna persatuan bakal timbul kakuatan pasti hasil kamenangan syaratna ku pangajian sing sae gaduh akhlakna pek raksa dina adabna amalkeun hasil ngaosna ngarah mangfaat ilmuna mengpeng aya kene guru sing fokus
husna tolab ilmu ngamalkeun sing harusu ulah sok eleh ku nafsu. Imam Ali tos ngadawuh kabeneran bakal runtuh lamun jalma masih patuh kana nafsu nu jadi musuh. Emut amanati abah rajin zikir ayeuna mah aurad sing mudawamah amalkeun sing istiqomah sinareng saur abdi mah kuatkeun dina akidah. Istiqomahna amaliyah tong ngarep karomah sakitu nu kapihatur hampura anu kacatur bilih aya catur mawur anu teu janten pitutur pamugi kamangfaatan ngahujanan para ikhwan kalayan pitulung Nur Rahman ngarah gampil ngalakonan ya Rabbi balighna maqsud bin nabi ahsanul maulud Muhammadin bisiril wujud wasilatul kullal mawujud Muhammadin bisiril wujud wasilatul kullal mawujud.